Mamang percaya ka Ujang. Ujang rek nulungan ka urang lemur ieu ka tidak pisan bagjana keur Mamang. Meureun sakabeh urang kampung dia oge ka tidak pisan bagjana. Tapi lamun Ujang kudu ngorbankeun diri pikeun tarung jeung Bahteron, sama sakali Mamang teu panuju Jang. Sabab tadi oge geus dibejakeun ku Mamang yen Bahteron teh lain jalma sambarangan. Luhung ku ilmu cemar ku panalar. Sajabada ti eta Bahteron teh pinuh ku ilmu sihir anu bisa nyilakakeun ka sing saha wae nu ngadeuketan ka Bahteron. Wing ngarti karena badinya nama tapi dah atuh kumaha deui. Ieu mah pasrah we ka nu Maha Kawasa we lah. Nu penting mah uing ayeuna Mang. Kieu we. Hirup uing teh pepeuri heuning ting ibadah kursa kieu uing teh. Nya atuh sugan we ari nulungan-nulungan jelema mah nu ka dasanteun kapan jelema di dieu teh saeutik gede da beureunan kapencet ku Bahteron lain. Nya. Asup Mamang sorangan kan? Nya. Lain kur harta wae meureunan anu beunang ku Bahteron teh lain. Loba sabagian rahayat urang dieu, warga urang dieu anu geus perlaya ku kalakuan Bahteron. Emang teu nyalaan. Tah ku kituna uing mah teu hayang menta naon-naon ti warga sakabehanana. Menta pangdoana we uing mah. Yen uing dina peuting isuk teh arek perang ngalawan jalma anu ngaran Bahteron. Dua kampung ngahuleng, si bibi oge ngahuleng. Dina hate masing-masing namak tetep temikeun, tapi lamun si Bedul memang hayang ngaladenan Bahteron. Manehna oge geus teu bisa kumaha. Teu bisa ngabaha kana kahayang si Bedul. Da meureun mantak kitu ge ceuk pikirna si Bedul teh geus masagi luar jerona ilmu panemuh jampe pamakena geus disiapkeun ku si Bedul. Si Bedul geus dibejaan sababaraha kali yen Bahteron teh memang sakti, tapi memang keur si Bedul manehna hayang nguji sakalian kana kasaktian Bahteron. Anu matak si Mamang geus teu bisa ngomong deui, teu bisa nyarek deui ka si Bedul. Ya atuh ari kitu Majang. Mamang mah kur sakadar bisa ngadoakeun ka Ujang. Nya sakitu deui meureunan urang wargakeun. Isukan we urang pangdoakeun we. Ujang meureunan tarung, Mamang mah dina poe isuk terek ciring cicing di masjid. Arek ngadoa di masjid sararea ngajak warga supaya Ujang disalametkeun. Tah kitu mending oge. Jadi kauringna oge hampang Mang aya nu ngadoakeun mah. Nya. Mudah-mudahan we atuh di kampung ieu teh sing aman. Kawas baheula-baheula deui anu subur, kampung anu genah, pamandanganana anu katingali endah, da geus katingali. Nya Ujang. Bibi we kur sakedar bisa ngadoakeun. Ampun Ujang arek bener-bener mah yang ngajaran hayang ngetes kana ilmu Bahteron sanajan bibi memang dina hati leutik teu panuju tapi dalah dikumaha emang kahayang Ujang kawas kitu menyebral atuh bibi waliwah tinguk ngadoakeun beureunan sakumaha jeung si Mamang meureunan jeung warga urang dieu nya kitu we bi dina poe isuk uing arek ngaran ek perang bi lah ek merangan kajahatan intina mah kitu lain uing arek pamer-pameran masalah ilmu dari ilmu mah uing mah teu boga ngan uing yakin jeung percaya uing na bisa aya di dieu teh kulantaran aya nu ngagerakeun aya nu musik malikeun uing dibawa ke tempat dieu meureunan geus kieu jodohna nyaetana Allah mah geus maha uninga. Amin amin. Nya Jang keun Nya geus atuh dada geus peuting teh dua Ajang hees di aing aduh tunuh ceuk si Bedul harita bari golehe si Bedul mah goleh si bibi jeung si Mamang sirih reret. Lantukna manehna oge cengkat init ka kamarna. Bari pok ngomong sama cengkat teh. Ceng Bedul, moal di kamar deung. Bisa rek di kamar atuh. Maki jeung ngagolet di dieu jeung teu disamut deui, teu di samping. Tapi si Bedul teuing geus ka mana?
kerek meni nyegrek. Nah ting budak teh kakarage ngadek dina samak geus kerek deui cek atuh ibuna alungan samping karunya ya sebedul Nyangke tuh. cek pamajikanana harita bari langsung asup ka jero kamar balik deui bari mawa samping lung dialungkeun ka si Mamang terusna si Mamang non teh ngaranna teh nyimutan awak si bedul anu ngagoler nang karak bengkang dina samak saheulai. Waktu anu nyerelek ka subuh. Dina waktu subuh si bedul anu geus mandi tur ganti pakaianana ku baju koko. Si bedul anu geus singset leos init ka masjid miheulaan sararea milean si Mamang anu masih keneh mandi sama meh ditinggalkeun da kitu di si bibi lamun subuh mah si bibi oge sok milu ka subuh atrapi milu ka masjid. Geus kadenge si bedul anu kekeleuweungan di masjid subuh-subuh kaderes sadaya sakabehna urang warga di dinya geus pada apal deui ting korejat hudang maksakeun sanajan tunuh oge init ka masjid sabab manehna meureun hayang meunang ganjaran ongkoh jeung hayang hirupna tentrem. Jadi dina waktu subuh kajeun teuing kumaha ge maksakeun ibadah sanggeus sararea aya di masjid. Kong si bedul adan sorana jadi ciri khas anu ngageureuleuh tur genah lamun teh mah si bedul nepi ka eueuh pasti bakal dedengieun adan si bedul jeung ngaderesna jeung kahirupan si bedul sapopoena pikeun urang lembur. Waktu beuki nyerelek ka beurang si bedul dina waktu beurang anu sok kadang-kadang mantuan si Mamang naon we sakaingat kadang-kadang mantuan ngarit jeung naon sajabana sagawe-gawe sakumaha ka nu dilakukeun ku urang lembur nu dilakukeun ku si Mamang. Lincak ka sore si Mamang anu geus ngumpulkeun para warga disatukangeun si bedul anu memang teu nyahoeun si bedul mah si Mamang anu geus ngumpulkeun warga. Di hiji tempat si Mamang di tempat imah anu rada gede nyaetana imah salah sahiji tokoh anu memang ngabogaan ilmu silat tapi teu mempan lamun pikeun ngalawan Bahteron. Pok si Mamang uluk salam ka sakabeh warga anu memang keur ngariung di dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, alhamdulillah urang tiasa kempel di dieu nya. Di bumina Mang Mus. Mohon. Abdi ngulem kasadayana warga urang dieu khususna di kampung urang ieu. Sanes bade dituang leueutkeun tapi aya hiji permasalahan di kampung ieu teh anu sok ngaganggu wae ka urang. Naon teh Mang? Ceuk salah saurangna. Geus engke heula tuh, sina tamat heula tuh, tua kampung ngomongna. Ceuk salah saurang. Atuh jelema teh dirinya teh jadi ngaguru. Tos. Jadi kieu. Kunaon palawargi ayeuna dikumpulkeun di pitempatan di bumina Mang Umus. Tayalian abdi teh bade nyuhunkeun doana. Doa emangna Mang mah hajat Mang? Lain. Lu cek naon atuh? Jadi di kampung urang teh aya jalmi nu ngaranna bedul kapanterang sadayana ge. Naon kitu tah si bedul teh? Jang bedul teh dina ayeuna peuting baris ngayakeun perang. Sararea ting carileung bari ngaguruh. Maksudna perang teh naon cenah? Kasup Mang Mus anu tokoh di eta kampung sok jadi pamuntangan mangjana naon araya dirinya. Jadi kieu mangjana parantos terang pasti mangnya sakumaha nu kauninga kurang sadayana ieu kampung teu aya beres roesna kacau jeung kacau wae
ku ayana hiji jalma anu memang ngaco. Apal merencing saha sararea ting carileung tuani ari ngomong sanajan apa ge ari ngomongkeun secara langsung mah yen eta jalma teh Bahteron kabeh oge geus nyangka kadinya. Teu kudu disebutkeun ngaranna ngan urang pasti geus apa saha jalma nu tukang ngaco di kampung. Lain kur ngaco leuheung harta jeung bana bisa diteang. Tapi leuwihna teh mah eta nyawa warga urang anu geus ngalayang teh aya kana sabaraha puluh urangna coba. Tisaprak aya jalma eta di dieu teh. Tah ku kituna kuring minta pangdoana ti sakabehanana dina engke peuting wayahna urang ngadoa di masjid kabeh. Awewe rek lalaki anu milu may bawa urang doakeun perjuangan Jang Bedul anu narohkeun nyawa jeung raga manehanana pikeun merjuangkeun urang di dieu, pikeun kahirupan urang di dieu. Mudah-mudahan Jang Bedul teh sing kenging kamenangan dina engke wengi. Amin. Sakabeh harita ngagereneng amin. Aya bunga, aya paur, aya keueung. Bungahna ngadenge si Bedul anu rek merangan Bahteron ari keueungna jeung paurna. Bahteron teh lain jalma sambarangan, lain jalma edel-edel, jalma anu pinuh ku jampe panemu ilmu pamake kasup ilmu sihir. Pok Mang Mus harita ngomong. Ke tua kampung. Lajang peloy teh geus dipikirkeun akibatna. Kuring geus ngomong ka Jang Bedul teh mamagahan tur ngabejaan. Kumaha eta jalma teh nu rek dihareupan teh kawas kumaha. Tapi weleh Jang Bedul teu ngagugu. Kalah pok teh cenah pepeuriheun ceutati leutik nah tumang kalah kadinya henteu pepeuriheun cenah harta teu boga sedengkeun cenah kagorengan sa kudu-kuduna jalma teh cenah gecam kana kagorengan teu wani cenah atuh ku kasarnya ku lemas masih keneh teu bisa ku lemasnya atuh cenah dina batin-batin urang teh cenah ngenes kitu. Nah kulantaran cenah Jang Bedul mah memang manehna oge henteu ugal-ugalan, henteu asa aing boga pangarti. Si Bedul mah hiji memang bener-bener hayang nulungan urang ngamanfaatkeun ilmu nu aya cenah kitu. Yakin kanu maha kawasa yen manehna datang ka dieu teh geus dibere jalan pikeun ngalawan kajahatan dieu pitempatan. Duh, dah hanya kuring jadi hariwang ye. Tong boro-boro ning maneh Mus bet akang we ge hariwang. Ek teh hariwang kumaha akang geus nganggap ka si Bedul teh mangjana naon teh anak ka si Bedul teh. Geus teu asa jeung jiga komo ayeuna si Bedul di dieu teh geus aya 2 bulanna. Geus karasa ilmu si Bedul ku urang kaserap kabeh. Ilmu agamana sok. Nu tadina teradaek ka masjid geuningan ayeuna mah jadi giat ka masjid. Da geus boga ilmuna teh lain. Nyamang benar. Nu tadina tara salat ayeuna mah sok terus salat. Sabab geus boga naon? Ilmuna. Tah. Urang teh nganuhunkeun kacida ka hiji pamuda kanu ngaranna si Bedul nu matak dina engke peuting kuring meredih ka bapak-bapak nu aya di dieu ek dibawa anak incu jeung pamajikan etawa nini etawa aki ka masjid oge teu nanaon. Da ieu mah jang ibadah urang ngadoa di masjid ngadoakeun Jang Bedul supaya hampang cenah ceuk Jang Bedul kan kitu amanatna menta pangdoana we ti sararea. Jadi kuring ngawakilan ti si Bedul hayu urang ka masjid dina engke peuting kumaha. Satuju kabeh saur manuk di dinya satuju. Eueuh saurang oge nu ngabetem teu satuju kabeh satuju.
Atuh geus kitu mah kumpulan si Mamang da kulantaran memang waktu oge geus kaburu sore. Waktu anu geus nunjukeun jam 3 nu sakedeung deui oge bakal asar. Si Mamang nutup acarana atuh burudul ti imah Mang Emus sarita murudul anu nyesa teh kur Mang Jana hungkul. Sanggeus sararea eueuh pok Mang Jana harita ngomong ka Mang Emus lantaran Mang Emus anu memang teu pati apal si bedul teh kumaha. Mang Jana ngadongengkeun ka Mang Emus. Pok Mang Emus nanya, lain Mang Jana, eta tua kampung mani asa percaya pisan ka si bedulnya. Apaan si bedul teh masih kena ngora, umurna oge buat teuing, umurna aya 18 ting 17. Umurna teh si bedul teh 17 tahun 18 tahun jalan cenah ayeuna teh ceuk manehna we ngomong. Tapi marekot wanian kitu, nah bener kitu si bedul teh boga ilmu anu hebat. Ayeuna mah urang percayakeun we ka si bedul. Ayeuna mah kacontonana kieu we. Setiap jalma anu menang kacilakaan di dieu boh nu lagrag anu potong anu kumaha jeung anu gering gulingging panas tiris, si bedul bisa narekahanana anu jadi cukang lantaranana si bedul nyampekeun tur dipercaya ku Allah, diijabah, dikobul doana pikeun nyageurkeun jalma-jalma anu menang kacilakaan. Kadinya we ayeuna mah. Bener. Hebat budak teh nya, teu nyangka kitu kuring mah. Tapi sak aya kamelang we kitu. Lain ku masalah teu percaya kana ilmuna kumelang. Sabab lawanna maneh anu rek dihareupeun teh nyaetana Bahteros. Sedengkeun urang sakabeh geus apal sahari Bahteros. Kur ku ilmu biasa-biasa mah tong boro-boro kieu loba geuningan ustad, kiai anu dararatang ka dieu ih. Boro-boro balik nyamos we, malah aya nu perlaya sagala geuningan ti heula oge. Nya. Kuring ge ngarti nya mudah-mudahan we ayeuna mah urang gugu ka hayangna si bedul nya eta mah meureun si bedul lamun salamet geus kudu kituna ku Allah meureunna disalametkeun. Atuh si bedulna lebih ka cilakana mudah-mudahan cilakana tong lebih ka parah. Tur sing jadi perhatian ka urang sakabehna. Hieun eta jalma nu ngaran Bahteron teh teu beunang dilalaworakeun. Kabayangna kieu lamun nepi ka Bahteron hadina peperangan eta meunang kena Bahteron bakal nguak ngawik ngamuk ke urang dieu bah Mang Jana kumaha tah cingan. Aduh kuring mah tina tadi teh deg-degan kadinya. Mang Jana sajongjongan ngahulang kumanehna geus kapikir lamun teh si bedul eleh nu tangtuna Bahteron bakal ngamuk nguak ngawik ka urang lembur. Tapi balik deui manehna geus apal kana kadikjayaan si bedul tisaprak harita si bedul teuleum jeung leuleumpang dina luhur cai tur ngajiat jalma nu calalager nu potong nu kumaha-kumaha. Manehna yakin si bedul bakal menang kamenangan dina engke peperangan dina engke peuting. Kieu bos ceuk Mang mah si bedul mah ayeuna mah kieu urang mah urang ngadua we. Tapi Mamang yakin si bedul bakal menang dina engke peperangan. Ya mudah-mudahan we ai kitu malah. Nya atuh kumaha deui da urang teu ngadoakeun da memang ek nulungan urang. Nya engke mah urang ka ditu we ka masjid ngadoanya. Nya sanggeus kitu Mamang Jana pamitan balik da memang manehna arek langsung ka masjid. Geus kadenge adan si bedul di masjid. Nu antukna Mang Jana jeung si Mus langsung ke masjid. Waktu anu nyerelek ka peuting. Kira-kira jam 10 peuting jalma anu geus cempling. Sedengkeun warga urang dinya titos Isya teh geus ngagarunuk we di masjid. Pang-pang namah maranehanana hayang apal kumaha engke ketakna, kumaha kabarna peperangan dina peuting ayeuna dina malam Jumaah. Si bedul anu aya di imah tua kampung sorangan lantaran pamajikan mah dibawa ke masjid. Arek ngadoakeun si bedul manikot kacida pisan haripeutna jeung di masjid teh henteu bolostrong.
Anu boga dahareun mah dibawa ke masjid. Lain arek cuka-cuka di masjid. Tapi memang kitu kaayaan di kampung eta mah setiap aya riungan pasti aya susuguh. Lain kurci herang hungkul. Sararea sadar kalau perbahdinya. Si Bedul anu tos ngalaksanakeun salat sunat lantaran manehanana arek jang hareupan musuh neneda kanu maha kawasa supaya dirina disalametkeun. Sabab manehna oge encan apal boh manehna teh bakal eleh atawa meunangna. Sabab musuh anu disanghareupan teh mangrupakeun anu hebat dina sagala rupana. Ilmu penemu jampe pamake ditambah rajana ilmu sihir teh aya di Bahteron. Loba para jago, loba para ustad jeung kiai anu kasoran ku Bahteron. Anu matak Bahteron teh beuki dieu beuki buringas wae. Patalukanana bangsa jin. Oge sok nyebakeun diri ka jin. Ngorbankeun batur urang lemur pikeun ngabantuan manehanana. Kajeun teuing batur paeh tur cilaka, nu penting manehna beuki luhur elmuna. Kaasup damuk dawa atanapi damuk rawa. Anu jadi lain patalukanana bahlem mana teh Bahteron. Tapi damuk rawa teh mangrupakeun salah sahiji baturna Bahteron anu ngabantu itu jeung ieuna lantaran damuk rawa anu memang gagah sakti. Raja jin ngan teuing jin naon, teuing jingkrak, teuing naon. Ngan anu jelas Datuk Rawa teh memang raja jin. Anu saban poe diparaban ku Bahteron. Parabna tayalian iwalti menyan, susuguh, hayam paeh, oge wadal jalma-jalma anu loba kajadian paeh teu puguh-puguh atawa panyakit anu ditebarkeun di kampung eta. Kira-kira tengah peuting si Bedul turun. Panto dikoncikeun. Sanggeus nangtung dina Bang Barung. Si Bedul harita notilkeun inung sukuna. Bari ngagejrik bumi 3 kali. Rieg bumi alam asa bung. Angin anu ngagelebug harita dak dumadak hujan anu ngagebret kacida pisan gedena. Anu di masjid ting raringeuh lantaran dak dumadak angin anu gede hujan anu kacida ngagebretna jeung karasa ngariegna alam anu memang tadi digejrik ku si Bedul. Sanggeus kitu si Bedul mantengkeun pangawasana ngagunakeun aji kasaktena jorelat. Si Bedul sakolepat ngajorelat harita awakna lir ibarat kilat ngabelesat nuju ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun imahna Bahteron. Sanggeus nepi ka imahna Bahteron, si Bedul harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Bahteron katingali di jero imahna teh anu geueuman. Kur aya cempor hiji anu moncorot tina liang bilik, etu ge kakacilis cesan. Si Bedul anu memang arek ngalengkakeun suku asup ka jero. Jarak sababaraha meter ti imahna Bahteron. Karasa aya hawa anu neumbrag. Meureunan Bahteron teh salama ieu nyimpen pugeran di sakuriling bungking imahna supaya eueuh penjahat nu asup anu nyusup ka dirina. Siluman selemin dedemit jeung sajabana jalma-jalma anu rek ngaroga hala ka dirina, jalma-jalma anu rek ngala kana jiwa manehanana lantaran manehna loba dosa. Si Bedul harita tunga tengo pok si Bedul ngomong dina hatena. Ku aing kadeuleu aya jelemana teh. Imahna teh aya pantoan. Tapi nah aya 2 jelema eta teh. Nu hiji mah budak ngoras sedengkeun anu hiji mah aki-aki anu peot. Siga supir angkot euy. Eta teh cira sigana mah. Cek si Bedul harita bari rundak dengdek. Sanggeus kitu si Bedul nyokot rokrak sagede curug. Eta rokrak langsung disintrek ku si Bedul belesat. Rokrak disintrek
belesat. Eta rokrak ngablesat lir ibarat panah anu nembus kana jantung. Eta rokrak langsung ngablesat asup kana sela-sela bilik anu leutik. Sedengkeun bahteron anu aya di jero barang ningali aya barang anu datang nyewuk ka dirina. Sakolebat nabak eta rokrak nonton newak eta rokrak. Barang ditewak ku bahteron pai. Eta rokrak teh bubuk lir ibarat areng atanapi lir ibarat lebu. Bahteron karung. Kurang ajar. Saha ieu jalma nu geus ngaheurian ka aing hayam jadah. Setan alas. Bahteron ngarawu eta lebu anu tadi tina rokrak. Sanggeus kitu eta lebu teh lir ibarat besi anu memang geus dijadikeun besi betul panah ku bahteron ku ilmu sihirna. Bahteron malikeun eta rokrak besat. Eta besi anu non teh rokrak anu geus dirobah ku bahteron anu tadi tina jadi lebu ayeuna geus jadi panah anu kacida pisan seukeut. Bahteron nyintreuk eta panah anu aya dina leungeunna ngablesat balik deui kana bogana. Nyaetana si Bedul anu keur nangtung mancuh dina tangtunganna. Si Bedul ningali serangan deui ti Bahteron. Harita keur tiba nyengir. Eta rokrak anu tadi kumanehna dijiad tur dibalangkeun ka balemu disintreuk atanapi ka Bahteron disintreuk. Nangtung di tengah-tengah ka ditu teu bisa ka dieu teu bisa. Lir ibarat anu macet eta panah teh. Bangkeur kitu si Bedul niup eta panah anu keur nangtung teh belesat eta panah balik deui. Aneh. Eta panah initna teh ka ditu nyewuk teh bari muter. Nepikakeun bilik anu waweg anu katingali kur tibah sela-selana hungkul. Gabarawak sakitu legana eta bilik teh. Soeh kabanting ku panah anu kacida pisan. Cepet asupna kana jero bilik. Bahteron anu ningali kaayaan panah anu nyebrut di balik di kamanehanana sakolebat harita. Panah anu narajang ka dirina ditewak ku Bahteron. Tapi aneh, deui eta panah teh ngebubuk deui jigah nu tadi. Bahteron langsung amarah dina waktu harita. Gorowok Bahteron harita ngagorowok ka jalma anu geus ngaheurian ka dirina. Wah, urang ajar. Saha sia nu geus ngaheurian ka aing ha? Hayang modar dina leungeun aing sia haram jadah. Kaluar sia. Sok datang ka dieu sakabeh. Ku aing mah teu burung dipodaran ku aing. Elang balok. Kadenge balesan anu cikikik anu seserian parijeng nyanyi teuing nyanyi naon. Bahteron anu amek nakeranan sedengkeun jalma anu hijina deui anu memang aya di dinya. Anu tetela eta teh geuningan si Jalus. Mata-mata orang kampung dinya keneh. Pok Bahteron harita ngomong ke si Jalus. Jalus. Montong aja dog guys ya Jalus. Yang jalma di luar tuh. Aya musuh Musuh bah. Aya musuh den. Buru keluar sia. Tang gelut ku maneh. Si Jalus anu dititah ku Bahteron harita anu ngarasa dirina panghebatna di antara warga-warga nu lain. Corelat si Jalus anu memang ngabogaan aji kasakten anu hebat lantaran muridna Bahteron anu geus diturunkeun setengah ilmuna. Si Jalus ngablesat keluar. Si Jalus luak cangkeng bari gogorowokan neangan saha anu cikeneh ngaheurian ka Bahteron. Si Jalus teu nyadar di tukangeunana aya nu nangtung. Barang si Jalus ngareret nepi ka ngajeng ka tukang pekating kureuwas ngajer jiga ucing disintreuk boolna. Sedengkeun si Bedul anu ningali kawas kitu langsung nyakakak seuri. Kunaon sia teh jiga ucing anu kasemprot bool deun? Saha sia? Uing. Anya uing teu wawuh kapanan maneh teh apa ka uing lain maneh teh sok ka masjid nyaho tapi nyeta dalam mah geuningan. Si ganu ke masjid baju make baju koko make sarung maneko trapina karanan tapi ujung-ujungna ayeuna aya di tukang sihir.
Kapangis ku aing si ayeuna mah. Cek si Bedul harita bari ngagitekeun Bu Ujur. Sanggeus kitu lantaran si Bedul mung lila-lila nyang hareupan si Jalus lain maksudna. Si Bedul mau ngelawan si Jalus jelas mau ngelawan. Da musuh si Bedul mah lain si Jalus nyaeta Abah Teron. Atuh barang si Bedul ukupat ngepot si Jalus harita langsung kerung. Non maksudna si Jalus atas si Bedul make jeung kupat kepot bujurna. Encan oge sadar si Balut si Jalus harita rek ngomong. Kadenge tina bujur si Bedul aya sora anu halimpu nakeranan kadenge ku ceuli si Bedul. Aduh. Si Bedul langsung sasampoyongan panona lamun temah katingali panona langsung hejo jiga simut pare. Si Bedul anu geus karacun ku hitut si Bedul. Atarapi si Jalus nu geus karacun ku hitut si Bedul. Anu sasampoyongan ngajadikeun si Bedul nepi ka totongengan seuri harita jeung serikeun si Jalus anu keur totongengan di waktu harita. Si Bedul sanggeus kitu corelat awakna ngaleungit. Ninggalkeun si Jalus anu geus totongengan nu antukna si Jalus. Bro. Si Jalus nyuuh harita dina leutak. Dina cai kokolocoran teuing naon eta cai teh ngan anu jelas eta teh cai leutak. Si Jalus anu geus teu inget di bumi alam ngajadikeun keur si Bedul majongjon. Sedengkeun Bah Teron anu kukurilingan harita ngurilingan imah meuni gancang nakeranan sigah kalangkang setan anu keur lulumpatan. Bah Teron bari kunyam-kunyam teuing naon anu diomongkeunana teuing naon anu dijiadna. Ngan anu jelas jigana Bah Teron teu keur ngawatak ajianana anu mangrupakeun aji sihirna. Barang keur kitu waktos anu kabujeng seep sadayana bakat ku keheul harita HP na langsung diusapan tur dipaehan.